Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wejang enjing, wejang siang, wejang sonten, wejang wengi. Ya, wejang patpang di channel Ihersel. Ya. Di kesempatan dia singkuring atau bapak badai ngadongeng. Ya, dongengna beda jeung kamari, nyata dongeng-dongeng nu pikaluceun. Aya nama dongeng ngeunaan pieunteugeun. Dongeng kahiji nyata nyaritakeun di hiji pasantren ya, aya saurang santri anu kasohor, tapi kasohor teh kasohor budug ya, malum di santri kampung ya. Kacarioskeun dina hiji mangsa mama kiai manggil 10 santri anu rek diuji ya, diuji dina hal katawahidanana ya. Nah, kocapkeun eta 10 santri teh dipanggil ku mama kiai, termasuk salah sahijina aya santri anu eta nu budug teh ya, urang sebut balah si udug atau si udung, si udug. Nah, eta santri teh kaasup salah sahiji dina 10 anu rek di seleksi teh ya. Hei para santri, cek mama kiai ngamimitian nyarita ayeuna anjeun kukula atawa ranjeun maraneh kumama dipanggil teh taya sanes ya, arek diuji dites ya. Nah anjeun layak teu pikeun disebar ya, disebar ka masyarakat pikeun ngamalkeun ilmuna. Siap kabeh sareat semeringang sareut kabeh ya, ngarasa maranehna geus marampu ya. Pas ningali si udug kabeh oge rada serius ya, dan nyaho si udug mah kurang gaul dalam. Nah, bapak mau nilai saha-saha, mama mau nilai saha-saha, nu penting maneh lulus na ujian, engke rek di sebar ka masyarakat. Mangga mama kabeh nyambung kuat. Tah ayeuna mama boga aya 10 hayam ya, anu geus disadiakeun alat mencitna peso anu seukeut. Sok kumaneh bawa ka hiji tempat anu sakirana eueuh nyahoeun. Oh kabeh sarua siap. Arasa boga tempat anu geus disiap-siapkeun. Anu santri budug bae anu teh teu katingali sumringah atau bunga ya. Manehna biasa-biasa we ya. Sok ayeuna timitayeuna ke lamun cek mama kudu kumpul ya. Siap-siap mama siap. Caritakeun kabeh santri aridit ka tempat anu dituju masing-masing. Aya nu ka warungan, aya nu ka guguhaan, aya nu ka WC, aya nu ka tempat mandi jeung sabajabana ya, masing-masing bada tempat ya. Aya nu ka rumpun bae ya, anu ka hanapeun tangkal. Pokona kira-kira tempat anu cek manehna eueuh nyahoeun. Kosapkeun geus sababaraha puluh menit ya. Harita mulai aya saurang-saurang datang. Santri hiji geus berhasil bawa ayam anu geus dipotong. Aya mama insyaallah malayan nyahoeun. Sok yuk ke orang tumadan saja. Santri 2, santri 3, santri 4, tapi ka akhirna nu terakhir can datang wae nyata santri udug, si udug ya. Kamana nya si udug cenah. Cek mama kiai ya, nyebut ngaranna lain si udug ya. Cuma ieu dina dongeng istilahkeun gitu ya. Wah, mau bisa mana nama mama geus tinggalkeun bae. Teu bisa kitu, kudu kumpul heula kabeh cek mama ya. Katingali pisan bijaksana ya. Akhirna ralalila datang ya eta santri udug teh, santri budug teh. Bari mama wahayam keneh lesu ya. Manehna teu berhasil. Kocapkeun anu sajana salusurian kabeh. Nya cek abdi kitu mama. Manehna mah pasti moal bisaeun. Jalma kuper kitu kurang pergaulan. Akhirna eta santri cenah duduk, cenah diuk ku mama kiai. Tong ribut heula ya. Urang tanya we saurang-saurang. Ti si A B na. Sok maneh kumaha prosesna? Langsung santri teh barogo atau ngomong bahwa di tempat anu moal aya nyahoeun sampai eta tempat daerah sabaku jalma ya. Tinggal giliran terakhir si eta santri
Nah ini namanya uduk kumaha geuning hayangna masih kena dibawa sumuan mama abdi teh tos milarian ka kabeh tempat kaditu ka dieu asana aya wae nyaho keke cek bapak penasaran ya mama ya. Nah saha teu ningali teh nya abdi sumpi ka ieu tempat pasti nyaho kayak saha Allah Subhanahu wa taala langsung kabeh jempek ya mama kiai mah imut bae ya cing dongengkeun atuh kumaha. Jadi simpuling teh pas kantu ka dieu teh ngarasa aya nu ningalikeun wae Allah nu maha meninga nu teu pernah sare. Nah ayeuna mah kieu barudak sadaya anu diucapkeun ku si uduk teh teu salah memang kitu. Jadi kesimpulan anu lulus dina ieu tes teh nyaeta santi uduk teh ya. Jadi wayahna sajen mah ulah waka ngamalkeun ilmu dari masyarakat sabab nilai katawahidan teh encanana bener-bener siga ka santi ieu. Nah, jadi intina urang mah santi di dieu teh jiwa tauhid urang kudu geus kuat ulah lemah. Jadi di mana wae urang aya pasti aya nu ningan nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu sartan tadi di benar ya. Jadi kesimpulanna tina hikmah sarta tadi keyakinan teh atau tauhid hiji jalma kaimanan hiji jalma henteu bisa ditinggali dina fisikna ku syariatna wudu ya kumel atawa kuper teu bisa disimpulkeun nya eta jalma teh tauhidna kurang alus. Nah kabuktian kumaha tadi si uduk teh jalma kuper jalma anu istilahna buduk-buduk tapi ternyata tauhidna leuwih teu saja. Jadi kesimpulanna maraneh aranjeun ulah ningali kaimanan hiji jalma tina penampilan fisik ya atawa kebiasaan sapopoe anu beda ti batur ya. Itu intina ya. Nah, mangga kayak orang teraskeun kanu dongeng anu kadua ya. Ayeuna urang ngajengkeun cariyos anu kadua ieu mah dikutip tina riwayat Nabi ya. Jadi kocapkeun di hiji masjid Rasulullah menuju ngariung sareng para sahabatna haeta juk-juk ngalewat saurang pemuda ka pinggirna rek balik salat berjamaah ya tos salat berjamaah. Sanggeus pemuda tak keluar Rasulullah langsung nyarios kieu ka para sahabat. Hai para sahabat, apa teu eta calon penghuni surga? Henteu Rasulullah. Tah eta nu tadi teh pemuda teh calon salah sahiji calon pemuda penghuni surga. Kabeh ge caricing ya, teu aya nu wani ngomong. Tapi kabeh bertanya-tanya ya, sadayana bertanya-tanya. Nah, ayo sahabat anu sakit ngapoe istilahna babarengan jeung Rasulullah can pernah aya anu disebutkeun tadi ya siga tadi pemuda padahal eta pemuda teh lain keturunan Quraisy ya. Jadi pemuda asing lah istilahna ya, jeung teu tersohor bisa tokoh masyarakat atau tokoh pemuda ya. Nah akhirnya para sahabat sanggeus bubar tina iman sang Rasulullah rebugan jeung sahabat sajen supaya sahabat penasaran. Nah eta pemuda disebut calon penghuni surga. Hei ayeuna mah kieu wae maneh si pulang engke ku urang utus wae cenah nyelidiki ka imahna. Oh iya setuju. Akhirna dina hiji mangsa aya utusan ti para sahabat datang ka imahna eta si pemuda. Pura-pura wae musafir. Jadi akhirna milu nginep di eta tempat ya, di imah si pemuda eta. Si pemuda eta teu curigaeun manehna tetep biasa ngalakukeun aktivitas biasa ya, salat malam jeung sajabana ya. Jadi si eta sahabat merhatikeun, jadi manehna teu ukur sare unggul di eta tempatna, tapi merhatikeun sakabeh tingkah laku eta para eta pemuda teh. Akhirna manehna beres nginep sapoe kumpul jeung sahabat-sahabat sajena. Kumaha hasilna? Teu aya istimewa.
kumanya nya salatnya siga urang sadayana kitu ya, salat tahajud, salat malam ya, salat sajana sami ya, duha jeung sajabana ya, amalanna sami bae jeung urang. Waduh kumaha atuh nya cenah kitu mah naha eta pemuda disebut ahli calon penghuni surga. Lah geus wae urang panggil, urang babarengan tanya terus terang. Pokoknya satunya kitu bae. Akhirnya eta pemuda teh di sahur atau dipanggil ku para sahabat tadi ya, sok aya nama kabeh kumpul lah, hai pemuda kuring penasaran karena amalan-amalan anjeun ya, naha anjeun sok ngamalkeun naon. Akhirnya pemuda teh ngaulang heula sakedeung, ah teu aya amalan istimewa ya, cing inget-inget sugan lain inget, tapi memang ayah anu tiap penting kuring dilaksanakan tak sok sahabat terangkan cepat sahabat semangat ya. Kieu jadi lamun tiap wengi ya sim kuring atau abdi sok refleksi diri ya, ngarefleksi diri ya, jadi samemeh sare teh sok ngarefleksi diri kasalahan-kasalahan mesti dilakukan. Lamun kuring ingat langsung kuring minta hampura ke Allah ya. Terus selama neta kesalahan ajalma isukna kuring langsung minta hampura. Nah anu paling penting mesti kuring dilaksanakan ya tadi neta penting teh kuring sok merah hampura. Nah, jadi hampura setiap jalma-jalma anu geus boga salah ka kuring. Najar manehna teu minta hampura kuring. Oh jadi tiap penting kitu nya. Alhamdulillah tiap wengi sim kuring sok mondok atau sok raos mondok ya. Jadi ngeunah sare lah bahasa umum kabeh para sahabat sapagodos ya pikeun nepangan Rasulullah. Menawa can boga kesimpulan ya, akhirnya para sahabat datang ke Rasulullah ya. Ya Rasulullah, ya pemuda teh ternyata amalan sadi dinten nu istimewana sami bae jeung sim kuring jeung sadaya sahabat. Tapi aya hiji amalan anu ku anjeunna atawa ku eta pemuda teh sok dilaksanakeun. Nyaeta ngahampura jalma-jalma geus zalim ka manehna atawa ngakukeun kasalahan ka eta pemuda. Jadi kalawan jembar hate. Nah amalan ieu anu ngajababkeun eta pemuda teh asup jadi calon penghuni surga. Rasulullah langsung nyimut anjeunna ngawaler, ya sahabat, eta amalan anu ngadorong atawa kuring nyebutkeun yen ieu pemuda teh bakal jadi calon penghuni surga. Tah sakitu dongeng pieuteungeun tadi urang cokot hikmahna ya. Jadi lamun urang jembar hampura ka sasama ya, urang pemaaf kasasama, urang teu boga sifat iri, urang teu boga sifat dengki, sirik kasasama, insya Allah ya, urang bakal disebut calon penghuni surga ya, amin mudah-mudahan ya. Jadi lamun urang boga dendam atau aya jalma anu urang pernah ngalakukeun kasalahan sagede naon wae ya, geus nganyerikeun hate urang nyeri hati orang naon baik, tapi kurang dihampura balasarana sorga ya, insya Allah ya. Mangsak itu dongeng pieuteungeun dinten ieu mudah-mudahan aya manfaatna ya. Mangga like heula, komen upami teu sapagodos aya pertawisan ya, atau pertanyaan kelas subscribe ya. Upami peryogi deui dongeng-dongeng sanesna mangga notifikasina diaktifkeun. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.